dupi Otipati Jagatnata raja naon Raja Triloka nya ari tri teh tilu Triloka loka teh alam janten ngarajaan tilu alam ya alam naon hiji alam maya pada alam sawarga kadua alam madya pada alam kacinan katilu alam marca pada anu dicicingan ku maneh dawala. So, jadi alam marca pada teh aya di bawah pimpinan Otipati nya atau meureun baheula teh bikin abdi rakyat dunya teh ngiring milih Otipati jadi Raja Triloka bener. Jadi kesimpulanana anjeun di dieu para dewa teh wakil masyarakat dunya leres bener sakali deui leres para dewa di dieu teh wakil masyarakat dunya bener tah bisi abdi bade naroskeun dupi anu